Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin. Amin. Ibu amin. Ece amin. Kade kagegel maskerna. Pak amin. 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 Sakali deui. Salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin. Wa fi qulubil munafiqin. Wa fi qulubil hasidin. Wa fi qulubil dhalimin. Turkeun sadayana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bu, eta doa teh aya dina surah Al-A'raf. Surah naon cenapa? Surah kasabar hiji ibu Al-A'raf teh. Duka. Piraku ari kerudung gaya ari jawaban duka. Surah kasabar hiji saur napa Al-A'raf teh. Ulang ka-7. Saur pun guru kapungkur kieu jang maneh bisi engke rumah tangga boga pamajikan nurus tunjung. Pak, sim kuring kapungkur diurukan ku pangarsa ajengan ti Darul Falah. Bisi maneh engke rumah tangga boga pamajikan nurus tunjung. Atanapi engke jamaah maneh boga salaki nu bedego. Atawa engke jamaah anjeun boga budak nu hese diatur. Amalkeun dawamkeun eta doa insyaallah bakal diganti ku kasolehah. Amin. Ibu apal salaki bedegong apa? Nu kumaha? Nu jiga salaki ibu? Henteu.
salaki bedegong teh lamun cek orang Batu Jajar mah anu rokokna hayang samsu, kopina hayang gudeg, pagaweana mancing ari gawe teu eureun-eureun antem we mancing jeung mancing. Eureun mancing kana manuk. Ari rokok hayang samsu, kopi hayang gudeg. Ari gawe minang sapopoe unggal minggu paribasa hayang mancing kabal. Ibu tong sirik kang mancing antep we. Dan mancing mah maot lagi mau diboehan di kojaan. Cek si bapak nu resep mancing can naon-naon geus kanu mancing. Nah teu naon kitu jang Ustad mancing teu naon da bigi osok jeung museup mah. Karek 10 tahun sakali ulah sote gara-gara mancing cul kewajiban cul anak pamaji ari kitu mah laksana ibadah tuluy kitu laksana gawe hiburan hayang mancing mangga ngan asal ulah cul kawajib ngan kade nu mancing mah maot nage cenah ki dikuburkeun moal make padung make kukumul narangtung kukumul ciri rentak museup karunya museup ece ari ece apal pamajikan anu nurus tunjung pamajikan anu nurus tunjung teh ari budak balik teh di teangan ari tutup keler tupperware leungit amek-amekan komo aya bejana orang Cimahi mah budak leungit mah diantepkeun bae jongjon ieu ari tutup Tupperware mah leungit kajen pasea jeung salaki gara-gara merebutkeun tutup Tupperware. Aya nu kitu aya. Jatah jajan budak dikurangan gancang dibelikeun kana kecantikan ti mimiti J Glow, MS Glow, Wardah, garni segala. Aya budak nu hese diatur. Dititah ngaji ngeugeun sakola hoream, unggal poe minta duit jang meuli pulsa pajarkeun jang sakola daring padahal main game. Tah dawamkeun ku ibu kali bapak doa bil Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dawamkeun ku urang dina setiap pungi malah mandar saminggu sakali lamun bisa eta doa teh tiupkeun ku urang kana mun-munan jalma nu dipimaksud. Insyaallah naon rupi kahoyong urang hajat urang dina tadi kabangorna dina naon tadi kabadeurna tidak naon tadi kabedegonganana insyaallah bakal diganti ku kasolehan amin ya Allah ya Rabbal hasbiyallahu ojo tong ngalamun hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Eta doa aya dina surah At-Taubah. Naon cenah Bu? Surah At-Taubah teh surah kasabaraha hiji? Bulan. Aya nu 8, aya nu 8. Orang di mah sarua kerudungna beda Quran. Surah kasabaraha hiji? Kasalapan. Kayak barita darus teangan baca. Jang naon jang ustad doa eta saurpun guru lamun urang boga masalah geus teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Budak geus umur nepi ka 30 tahun bari jeung jenis kelamina awewe nepi ka kiwari can aya jodohna. Unggal aya nu ka imah teu jadi we teu jadi cek batur teh boga budak teh wewesaheun cek. Budak lulus kuliah geus 3 tahun nganggur cek batur teh kalakah nambah pengangguran lulus kuliah teh. Boga salaki gawe kandon di PHK, boga masalah nu geus teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal, maka jawabanana tawakal ala Allah. Dawamkeun ayat ieu insyaallah tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bahwa Allah bakal ngalungsurkeun kana janten prajuritna Allah, ka para malaikatna Allah kanggo ngabantoskeun kana setiap permasalahan anu diderita ku hambana insyaallah. Doa terakhir tuturkeun doa Kangjeng Nabi kanggo putuna hasontukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu
abadan wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfin la haula wala quwwata illa billah. Kita doa ditukil ku Imam Nawawi na kitab Adhkar An-Nawawi. Doa Kangjeng Nabi di mana Kangjeng Nabi rek angkat perang. Nitipkeun pala putrana ka Allah Subhanahu wa taala. Sae dibaca ku urang sadayana lamun urang ayeuna boga kahariwang budak sieun katerap ku penyakit, sieun budak katerap ku virus. Ku urang dibentengan seperti Kangjeng Nabi ngabentengan ka Said Hasan Kali Husain ku kalimat hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfin la haula wala quwwata illa billah. Walhamdulillahi rabbil terakhir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadayana Allah wa ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu-ibu hungkul hasbunallah ni'mal maula. Sekali deui hasbunallah ni'mal maula. Bapak-bapak hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal maula. Bareng sekali dicing tarik hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Nihayatul Muttaqin, kali para pengurus asatidah, para ustad kali ustadah, sadaya nu sami hadir guru simukuring di dieu, guru urang sadayana,
Mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswatur disehatkeun amin, diberkahkeun ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya robbal. Bu, ibu gampang keneh ngajadikeun RT, gampang keneh ngajadikeun ustad, gampang keneh ngalantik RT, gampang ngalantik ustad, itu gampang ngalantik RT. Nah make jeung kitu jang ustad sok we cobaan, lamun ieu mah poe ayeuna RT maot, lamun tong maka maot ayeuna Pak RT riweuh keur ngaji jol maot, ieu mah urang ngalamun. Lamun ieu mah poe ayeuna peuting ayeuna RT maot, cik kira-kira isuk pageto minggu hareup aya moal ganti RT. Leres kitu. Gampang keneh neangan ganti RW, gampang keneh neangan ganti ustad. Ganti RW. Da sok aya pemilihan RW-nya nyalon kedua jeung tiluna. Gampang keneh neangan ganti presiden, neangan ganti ulama. Gampang neangan ganti presiden, pan batur daek beak duit miliaran keun bae asal jadi. Leres kitu. Gampang keneh neangan ganti sarjana, gampang keneh neangan ganti ustad. Sarjana ece sakur jalma anu daek 4 tahun kuliah pasti manehna bakal jadi sarjana. Tapi lamun budak urang genep tahun masantren, 3 tahun masantren bari sakola SMP, genep tahun masantren bari sakola SMA, teu karuan balik di pasantren bakal jadi ustad. Daras kitu. Daras. Genep tahun masantren teu karuan balik bakal bisa ngadirikeun pasantren. Teu kurang-kurang budak di pasantren ke 3 tahun lilana zaman kiwari. Genep tahun ayeuna boro-boro bisa maca alfiyah jeung imriti, maca berjanji ge taktek tok keneh. Laras kitu? Daras. Ceu eseknya ganti ajengan teh. Sabab memang teu aya hiji pasantren wae oge nu bisa ngajamin bahwa lulus di ieu pasantren bakal jadi ajengan. Laras kitu. Bahlah mandar tadi simkuring ngobrol jeung pangarsa Kang Haji di luhur, aya kalana Ustad budak teh pinter ngaji tapi balik teu manfaat ilmuna. Leres? Aya kalana budak teh di pasantren teu pati bisa ngaji tapi di masyarakatna dibutuhkeun ku masyarakatna. Tah ieu rahasiana jadi ustad jeung ajengan teh. Gusti nu agung. Mata kurang bingah di diriung ku kasepuhan. Ku pangarsa ajengan ku para asatidah doakeun guru-guru urang sadayana di dieu nu ngawurukan murang kali urang, nu ngawurukan urang dina setiap pangaosan rutinan, anu janten imam dina setiap salat berjamaah urang. Mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswatur disehatkeun amin. Berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jawab sing kompak, domba teh di mandian kukuring siap. Siap. Domba teh di mandian kukuring. Orang tarik tukang teu ngilu nyanyi. Oh, siap. Domba teh di mandian kukuring. Domba teh di paraban kukuring. Domba teh di kandangan kukuring. Lila jadi reuneuh. Ku ustad. Ke Pak RW ku ustad cenah. Ini berapa ustad karena domba. Pan nyawa lagi sepakat kuring jawaban anak. Sok balik andai kira balik andai. Sepakat jawaban anak usaha. Kuring. Domba teh di mandian. Kuring. Cing takol hadroh teh tuh. Hayang teh lagu Arab wae ieu mah. Bisa kuring gitu ah? Bisa. Domba teh di mandian, domba teh di paraban, domba teh di kandangan, lila jadi reuneuh. Anu lenger mah ku ustad, leuwih lenger aya kumaneh. Eja eta teh lagu si Ohang 10 tahun yang lalu populer di masyarakat. Ngan ustad lain rek ngalagu eta. Maksudna rek ninjeun lagu-lagu eta ganti si kukuring teh jadi ku ustad. Siap.
Si kukuring nate ganti ku saha? Sing kompak siap. Nu teu ngilu nyanyi di domba si kukuring-kukuringan di imah sorangan. Otak mending nyanyi ayeuna babarengan daripada di imah kukuring. Mama kunaon kukuring. Teu nyaho meunang kutukan tina rajaban. Nyanyi Pak. Ganti kukuringna ku saha? Moal diporos itu ka payu. Siap. Jawabannya kumaha? 2 kali. Ku ustad. Siap. 4 bulanan didoakeun. Cing atuh euy sopan. Pak Ustad gitu. Pan ari urang mah mere contoh ku ustad teh. Eceun mah ka kuring nyebut teh bapak. Ka ustad teh ku kaku eceun. Tapi dah kitu cenah ustad teu naon atuh beda laut. Siap. Atau ngilu nyanyi didoakeun sing nyanyi sorangan ke di sing nyanyi ayeuna bareng. 4 bulanan didoakeun. 7 bulan didoakeun. Domba akikah dipencit. Bulu dombana leungit. Ku RT teh. Kira ulu domba leungit ku ustad. Ngaku atuh. Miraku ustad cokot dulu dong. RT. Jeung RW 2. Eta RT jeung RW RT jeung RW ngabeukut. Nah si ustad mah mawa urang. Da urang mah teu nyokot, kuluna urang mah nyokot kanyut. Atuh ceuk teu nanaon da ka domba nyebut kanyut. Piraku ka domba nyebut titit. So, cing nu bener abdi nyebut titit domba kanyut domba. Tuh, mana berarti apa lo? Nya tuh cenah ustad ulah kanyut teuing, ulah titit teuing. Naon atuh ceuk mamas? Udah hese dilemeskeun anak ge lamun abdi hoyong ngalemeskeun kanyut eta jadi naon? Mamas domba piraku. Aduh abdi mah meuni nyiram hayang mamas domba. Aku mamas domba ceuk. Anger we ka domba mah lain titit lain mamas disebut teh. Eta ujug ge sarua punya kanyut. Ceuk. Kitu di masyarakat teh gambaran. Butuh ka ustad tapi teu kadang-kadang teu kurang-kurang ka ustad teh. Tudang tuding, tudah tuduh peda hulu domba leungit eueuh ku ustad. Teu nyaho ku RT. Leres kitu. Lanjut. Pangabutuh ka ustad timimiti 4 bulan, tuluy naik jadi 7 bulan. Dugi ka ayeuna domba akikah hayang dipencit ku ustad. Nepi ka dina bepertikahan lamun aya panganten pamangget diserengkeun ku saha? Nu narima panganten ti ditu saha? Nu khutbah panganten saha? Nu ngadoana saha? Nu ngareuneuhana saha? Ustad. Piraku ustad pedah pake sarung jocos. Atuh moal mungkin. Nu ngareuneuhan mah salakina. Boh nu ngareuneuhan, boh nu ngareunahkeun. Salakina. Ustad di bapawangan. Ceuk. Masya Allah. Teu kaok cicing jadi ustad teh. Teu kaok cici. Barang jol teh lamun dikira-kira diringkes carita eta panganten teh tuluy maot. Dina sabadana maot ngariung keluarga besarna rek mulasara jenazah. Kabeh bingung nyengcerikan jenazah tapi aya kewajiban kanu jadi jenazah eta jenazah teh kudu diibakan. Diibakan teh pantesna ku keluargana bor ustad cicing di luar ari ceuk keluargana teh mangga we supaya langkung abdol diibakanana dipingpin ku leres kitu. Beres diibakan ari penyate tugas ustad geus beres geus jijibrugan. Ustad teh ngodok saku tuluy ngaluarkeun rokok sabatang. Can ge diseuneut ustad teh geus digorowan. Ustad ulah pameng wayahna pangmungkuskeun ku kain kapan leres kitu. Beres tidinya ustad teu barang lila bisa ngenyot kana rokok sabatang geus didadagoan ku kuburan anu kosong.
Da ieu mayit teh gancang digotong ku masyarakat teh dibawa ka masjid rek disolatan nepi ka nu panghareupna oge mayit teh nu panghareupna piraku aya salat jenazah panghareupna ustad salat jenazah anu panghareupna mayit piraku mayit di tukang ustad dihareup ngagoler teh salat jenazah anu panghareupna mayit bener henteu nya ge mayit ka tukang musab teu dibalong anger beda pira ku aya salat mayit panghareupna mah ustad ya ustad teh ngagoler sok atuh cenah bejo saha nu panghareupna doa mayit pira ku ustad beres disolatan digotong dibawa ke kuburan ditetepkeun dibuka deui eceuk tali pocong nu meunang ngalian tadi di imah teh ditetep deui eta beungeut mayit teh ceuk nu geus pias teh disingkapkeun kapasna disingkapkeun kaena sabab kudu antel ieu si pipi belah kathu teh kana taneuh samemeh diantelkeun kana taneuh dipangmacakeun heula surah tabarok kusaha aya nu kersa eceuk netep mayit bari pangmacakeun tabarok ieu pan boro-boro urang mah ngalayat ge di luar eceuk wani henteu lamun ngalayat bukakeun samping sarung si mayit nu pangieuna panghareupna tuluy macakeun surah inna anzalna teu naon sieun ngiceupan urang mah pan ngalongok encan ngalayat encan dibayangkeun geus ih urang mah teu sararudi teuing ceuk sieun teh pasti dibukakeun serap kehe pira ku aya mayit ngomong imajinasi ih anger we ka ustad ngan hiji mutara mamawa ustad mah beres 40 poena keluarga kumpul ngariung surat imah dikumpulkeun BPKB mobil dikumpulkeun BPKB motor dikumpulkeun sabab rek bagi waris pasti tara ngabejaan kecuali eta geus eta mah kitu hari lahir dipapag ku ustad maot dijajah ku ustad hari bagi waris sasorangan masyarakat leres gitu leres pangabutuh ka ustad satakar kebek mata kurang kudu satakar kebek ngadoakeun ajengan di dieu mudah-mudahan Kang Haji kali sadaya pangarsa ajengan di dieu ku Allah sakali deui dipanjang yuswatur disehatkeun amin berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal Baratur pemerintahan militer atau napi sipil, Pak RT kali Pak RW hormatkeun simkuring, Pak Kadus kali Pak Lurah di dieu sanes Pak Kades. Mudah-mudahan aparatur pemerintah urang sadayana ku Allah dipaparin kakiatan kanggo menteladani naon rupi nu geus dicontohkeun ku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng panuhun panginten simkuring ngawakilan Kang Haji panitia sadaya aparatur pemerintah rehna dina ieu wengi diwidian ku aparatur pemerintah setempat ieu acara diselenggarakeun sabab simkuring ge eceuk tahadus bini mah langkung 2-3 panggung anu di cancel ceuk panitia sabab teu diizinan ku aparatur pemerintah setempat urang mah di dieu syukur bagja alhamdulillah diizinan ku RT jeung RW na malah mandar dihadiran ku marantena mudah-mudahan sing tambih-tambih kabarokahan kanggo urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal pan kamari mah riweuh atuh ceuk riweuh usum kieu mah masjid ditutupnya ceuk kantos ngadangu ka dieu masjid ditutup kantos di dieu kantos ditutup masjid henteu alhamdulillah ih ceuk ka Batu Jajar mah ditutup kalembur ditutup karpet kudu diberesan kudu ditutup reman ge melak cangkeng atuh ceuk punten ieu lain ngobrol kasar rek nyontokeun preman anu ngamuk gara-gara masjid ditutup punten sanes ngobrol kasar ceuk preman eta hareupeun masjid goblok masjid ditutup nya ge aing tara ka masjid tapi teu ridho ari masjid ditutup waduh nu tara ka masjid eta teh ceuk masjid ditutup awong-awongan ngagoblok-goblok ke pemerintah ge punten atuh ku pemerintah teh masjid diizinan deui dibuka da eueuh si reman teh ceuk hari maneh tadi am makan ka saha teh hari masjid ditutup riweuh hari masjid dibuka eueuh aya di dieu kitu aya apa ngarariung ieu masjid ditutup rariweuh nyanyi cok balingan deui masjid ditutup rariweuh
kompak atuh cek. Pak, bari udun deh bari udun. Telang santai. Masjid ditutup. Masjid dibuka. Kecakan teh janjian hade. Di sana kuana. Ini beri maklum sabatang. Masjid ditutup rariwe. Masjid dasarna emang dah bararudak mah jelema paciwe udung terakhirna anggeus teh masa jadi calana tadi angsorot keun kunana naon tungtung nate cek teh jelema paciwe kitu baking pokala bisa Pak jelema paciwe cek bapak teh kitu tah gitu siap 3 2 1 ye kok bisa jelema paciwe gitu 3 2 1 siap di awal masjid ditutup rariwe masjid dibuka adewe dasarna emang dah bararudak mah jelema paciwe hayang ulin hese hayang ulin hayang ulin hayang ulin hayang shopping hayang camping hayang touring hayang ngisi bah gua batang maneh mah sama bari calana jang serot ke beunah kan hatena tuh teh kacau piraku atuh hayang ngisi hese KWC gitu kita piraku gara-gara corona hese modal ay gara-gara corona hese shopping hese gara-gara corona hese camping hese dan ditutup pariwisata lagi ay gara-gara corona hese ngisi piraku aja kunaon montok ih pan Islam ieu pageuh modal kunaon corona hayang ngisi mah jawabanana hayang ulin hayang touring berapa sih hayang touring ka WC ningali naon hayang ulin hayang touring hayang shopping hayang ngisi rek sakola teu bisa jawabanna ulah hese wae sudah mah saumur hirup hese we tuh rek sakola rek hajatan teu bisa mat teu bisa mat si Ahmad rek sakola rek hajatan rek rajaban tadi ieu keur naon saja bohong kan ieu bisa geus malah bapak teu ngaboh cek nuhun gitu ke aparatur pemerintah setempat rehna urang jamaah masyarakat di dieu boga kahayang memperingati Isra wal Mi'rajna baginda Nabi di Widian ieu acara dilaksanakeun insyaallah sakali deui ieu acara teh bakal ditebihkeun ku Allah tina kamadorotan malah mandar justru bakal ngadatangkeun kamaslahatan amin ya Allah ya rabbal teristimewa kasadaya para panitia penyelenggara musim kuring tetiasa ditataan hiji-hijina Bapak Ibu miwa marurang kali santri sadaya menuju berjuang mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayuman Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal Bapak Ibu sadaya musim kuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun salam silaturahim ka Bapak kalih Ibu simkuring nampi pangulem dikersana Kang Haji dina sababaraha minggon kapengker alhamdulillah tiasa tepang jeung ibu bapak sadayana dina waktos anu pada-pada rine
abdi nuju aya waktu ibu kali bapak ge nuju salse. Lamun seuk salah sahiji di antara urang aya kariweuh yakin ieu teh moal papang yakin urang teh moal patepung yakin urang teh moal paam syukur alhamdulillah ece rine waktosna bapak salse abdi ge nuju teu aya jadwal keluar sehingga alhamdulillah dina ieu wengi malam Sabtu urang sadayana tiasa silaturahim. Insyaallah kusabab simkuring dihaturanan kaya tempatna dina raragami eling Isra wal Mi'rajna baginda Nabi atuh judul ngaosna ge moal jauh ti dinya. Jadi moal jol-jol nerangkeun budak soleh, moal jol-jol nerangkeun adab-adaban rumah tangga, moal jol nerangkeun anu sejena insyaallah supados teu tojaknya jeung panitia penyelenggara insyaallah simkuring ge rek ngabahas masalah peringatan Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, kurang kompak ibu, bapak, seneter kenapa daripada lelemutan gitu mau ya. Hari bapak-bapak, hari kumis baplang maisora leutiknya. Paling irit sora ujung bapak bab nu balik mah pas sok lieureun lamun pangpayuna bapak-bapak ngaji pak nyanyi pak da abdi ge kitu kerja di jamaah mah duka kunaon eta teh mun keur usul sakola pang ocesna nya pak lamun geus jadi kolot pang antengna bapak-bapak ari ibu-ibu keur sakola pang mineng di heureuyanana ari lamun geus kolot kieu justru mineng ngaheureuyan sok buktos. Nomor kahiji anu bade dibahas ku simkuring dina ieu saha teu aya sanes urang napak tilas kana naon rupi nu geus didugikeun ku guru-guru urang setiap tahun setiap saat dina peringatan Isra Mi'raj. Da moal jauh jeung moal beda pembahasan Isra Mi'raj mah kitu keneh. Ngan mudah-mudahan tina kitu keneh teh naon rupi nu poho bisa inget deui. Naon rupi anu can kaharti bisa jadi kahartos. Matak diulang-ulang supaya naon supaya nu poho jadi inget supaya nu can apal jadi ngartos. Cuma teu kompak ngarti jeung mudah-mudahan. Naon sababna atuh Kangjeng Nabi ku Allah Subhanahu wa taala beuti Isra jeung di Mi'rajkeun. Jawabanana teu aya sanes urang kudu ninggal kana sejarahna. Ari Kangjeng Nabi teh di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah teh dina yuswa kirang langkung 50 tahun. Sakali deui ari Kangjeng Nabi di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah teh teu kirang teu langkung yuswana aya dina yuswa 50 tahun. Maka para ulama sepakat nyebutkeun bahwa di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Kangjeng Nabi teh dina tahun ke-10 kanabian. Hartosna 40 tahun baginda Nabi diangkat janten Rasul, 10 tahun kemudian baginda Rasul kakara di piwarang Isra jeung Mi'raj. Berarti 10 tahun pertama Kangjeng Nabi can nganyareatkeun salat seperti urang ayeuna. Diisrakeun ku Allah, dimi'rajkeun ku Allah. Ternyata latar belakangna teu aya sanes. Sabab Kangjeng Nabi dina taun ke-10 kanabian manggih kasedih anu kacida, manggih kanyeri anu luar biasa. Salah sahiji kasedih jeung kanyeri anu luar biasa teu aya sanes kasedih jeung kanyerina Kangjeng Nabi nyaeta ngantunkeunana dua orang nu paling dipika cinta. Nomor kahiji paman Kangjeng Nabi nu namina Abu Thalib, nomor kadua istri Kangjeng Nabi nyaeta Sayyidatuna Khadijah. Ari Abu Thalib ngantunkeunana teu aya sanes teu nu dijadengkeun sedih ku Kangjeng Nabi, ngantunkeunana teh dina kaayaan kafir. Tegas nama samemeh ngucapkeun dua kalimat syahadat. Padahal Kangjeng Nabi jeung Abu Thalib teh geus ibarat anak jeung bapak. Pertama kali Nabi diajar dagang, dagangna diajarkeun ku Abu Thalib. Pertama kali Kangjeng Nabi diajar ngangon,
diajarkan ngangona ku Abu Thalib. Pertama kali Kangjeng Nabi dakwah di pidingan ku Abu Thalib. Jalma anu pangheulana ngahoa, jalma anu pangheulana pidato, saha anu wani-wani ngaroga hala Muhammad samemeh Sayyidina Hamzah. Masya Allah, Abu Thalib pangheulana midingan jeung ngabantu kana dakwah Islam di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata survei membuktikan, sejarah mencatat Abu Thalib ngantunkeun dina samemeh ngucapkeun 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Padahal Abu Thalib ngabantuan dakwah Islam. Padahal Abu Thalib jadi dekengna Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi ku Allah ditahan hidayahna. Tapi ku Allah tadi lungsurkeun hidayahna sehingga cacak-cacak amangna Kangjeng Nabi tapi mautna aya dina kaayaan kafir. Sehingga Kangjeng Nabi dina pada harita ngaranghi ka Gusti Allah. Kira-kira lamun pibahasaeun orang ieu mah kieu. Gusti, abdi tiasa dakwah, abdi nyebarkeun agama Islam di pidingan jeung dibantuan kudu jadi amang sorangan. Tapi kunaon amang sorangan, paman sorangan teu bisa narima Islam. Gusti naon salah abdi cek Kangjeng Nabi ngarasa bersalah sabab teu bisa ngislamkeun kanu jadi paman sorangan. Teras kumaha diwaler ku Allah ku ayat Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad cek Allah, anjeun teu kudu ngarasa sedih, anjeun teu kudu ngarasa bersalah. Naon sababna? Innaka sanyana anjeun Muhammad eta la tahdi moal bisa mere hidayah anjeun man kajalma ahbabta anu ku anjeun dipika cinta. Anjeunnya Abu Thalib anjeun moal bisa mere hidayah. Naon sababna? Walakinnallaha yahdi may yasha. Sabab Allah mungkul anu bisa mere hidayah ka jalma anu dikersakeun ku Gusti Allah. Ibu kantos ngadangu, kantos terang, pernah apa henteu aya anak ustad teu jadi ustad? Aya anak ustad teu jadi ustad? Ya. Aya anak ustad teu bisa ngaji? Ya. Aya anak ustad anu ditato? Ya. Aya anak ustad nu jadi reman? Ya. Aya anak ustad anu teu nutup aurat? Ya. Aya pamaneh. Urang masyarakatna ulah gengkeran, ulah sok ngagorengkeun ka ustadna. Alah, ustad teh pos nu heueuh. Ai kabatur dakwah, kabatur ngawurukan ngaji, anak nage tuh di jalan. Cenah kitu. Padahal geus dicontohan ku Kangjeng Nabi, tong boro-boro pangkat ustad, tong boro-boro pangkat kiai, tong boro-boro pangkat ajengan nabi ku Allah. Teu dibere kakuasaan kanggo maparing hidayah, sabab hidayah saukur hak prerogatif Allah Subhanahu. Aya bapana haji anakna teu jadi haji? Aya bapana minang umroh tapi anakna teu kabitaeun umroh? Seueur. Aya bapana gemar sedekah budakna kalakah nyokotan duit? Seueur. Naon sababna? Hidayah ayat di Allah Subhanahu. Urang mah ngan saukur bisa sare. Urang buktos geura bu. Ibu apal cak-cak henteu? Ibu apal cak-cak? Bapak apal reungit? Apal reungit, Pak? Punten. Ari cak-cak kahakanana naon? Reungit. Ustaz cenah meuni kasar ngomong teh kahakanan. Ieu apaan ka cak-cak? Piraku di kudu lemes abdi. Ibu ari cak-cak tuang naon? Cing ari nu bener cak-cak tuang naon? Cak-cak kahakanana naon? Kan tuh bapaknya kasar. Da bahasa Sunda mah gitu. Jadi ulah hayang lemes tapi kalahkan jadi salah. Ibu punten bade tumaros dupi cak-cak tuangna sareng naon? Sareng reungit. Ari bapak bade barengakan sareng naon? Kumaha ieu teh? Pan urang masuk minang kitu. Dume ka ustad hayang lemes pan jadi ngaco. Peda ustad boga warung, dareme urang balanja ka warung. Jangan cenah ieu bade ngaliwat, mangga eueuh sok milihan. Ya cenah sambeleun 10.000, mangga. Ieu cenah sareng ieu sareng ndogna, mangga. Ieu sareng asin. Aduh cenah ieu mah mastaka asin lagi carokun. Piraku ka asin nyebutkeun mastaka. Apa cenah boga warungna ustad? Nya
nya najan ka ustad oge anggar we nyebutna teh hulu. Hulu asin teh aku jadi mastaka asin. Dumeh ka ustad obrol hayang lemas. Nya anggar we lepat ceuk. Laras kitu. Ustad ngukut hayang, ngarendog hayangna anyar megar, panggih jeung urang, jeung ustadna keneh. Ustad ieu teh dupi hayang kagungan ustad, leres. Menila lucu cenanya putra hayang teh. Saya teh pirah aku ka hayang nyebut putra. Ye apa cenah ngobrol jeung ustad, nya lain kitu ngomong Sunda mah. Leres kitu henteu. Ari ka hayang putra hayang anak hayang. Nya najan ngobrol jeung presiden ge ari bahasa Sunda mah nyebutkeun anak we ulah jadi putra. Menila lucu cenanya putra hayang. Ari anak ustad desa berija ieu mah cenah. Hai goy ojo. Bahasa Sunda mah elok ceuk. Angil. Hesek. Masya Allah abdi nu tukang nyarita, tukang ngawangkong ka ditu ka dieu ge. Ih, papaliut diajar budak usuk basana. Mata abdi mah kangajengan ka ngaji di pasantren tanya dia ka barudak. Wajib di abdi mah belajar bahasa Sunda saminggu sakali. Jadi abdi di ditu alhamdulillah di Batu Jajar keur ngarintis pesantren sami sapertos kieu. Da ieu santrina salah sahijina pangbadagna keur kuliah keur nyusun. Ieu teh ceuk. Jadi abdi mah sakolana masantrenna kangajengan wajib di abdi mah santrina teh sakola. Abdi mah teu nampi santri anu alim sakola. Abdi padahal pesantren abdi eueuh sakolahan. Jadi kajian sakola katen batur wajib diteun abdi. Mata di abdi mah pesantrenna hiji unggal peuting diajar bahasa Inggris tanya ka barudak. Ladies and gentlemen, now I want to explain about Israel Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ngartos teu? Sarua urang ngomong teu ngarti, bapak teu harti mata teu bahasa Inggris. Ceuk di abdi mah pesantren teh wajib bahasa Inggris unggal peuting, ngan saminggu sakali budak wajib bahasa Sunda. Da hese bahasa Sunda. Da bahasa Sunda mah atuh ceuk, subhanallah. Kecil lamun bahasa Indonesia jatuh, ya jatuh we. Abdi murang ti dieu, duh Pak Ustad jatuh. Abdi lempang, lamun deui jatuh Pak Ustad jatuh. Tapi beda lamun make bahasa Sunda, Pak. Lamun abdi lamun ka hareup disebutna naon? Kusruk. Lamun abdi lamun ka tukang disebutna naon? Tuh, kan geus beda ngaran. Tapi mun ku bahasa Indonesia mah jatuh. Lamun abdi kelabuna teh sukuna hungkul. Berarti kok sewa. Lamun abdi lamun teh jeung hulu-hulu na buyeng. Dibumbui teh. Lalu ceuk. Lamun dina rasa we bahasa Sunda mah dina rasa Pak geus hebat. Cek Indonesia kieu. Ini gulanya manis. Loba teuing gula manis sekali. Paling gitu. Pahit sekali. Asin sekali. Sebatas gitu. Coba bahasa Sunda. Lamun aya gula amis. Loba teuing amisna disebutna tuh serubah ngaran giung Pak. Laras kitu teh. Ayeuna lamun pangset dina Sunda derwe pangset teuing disebutna ieu orang mana? Teu bisa ngajar awak. PRW orang mana itu? Pangset teuing bahasa Sundana asin. Cuk saha pangset teuing jadi asin. Ya teh kumaha orang Sunda teh? Kulan? Melel. Bener. Geus kapanggih jawabanna kakarang ngomongkan bener. Aya pahit ceuk, pahit. Make teuing we. Pahit teuing di Sundana disebut kulan? Pahit. Si keneng mah jadi pahit mana? Pahit. Lain bau, pahit. Kulan? Menang iya. Eta mah bahasa emak lain bahasa Sunda asa teh. Nyeun sorangan deui atuh. Palal. Orang dia menyangka bahasa Sunda beuteung garopet bener. Atan parindah ka Cimahi teh bareng kitu nya. Masya Allah. Tina kalau asup we Pak bahasa Sunda mah geus coba bahasa Sunda. Lamun naik ka mana, Bu? Turun ka mana? Ka handap. Lamun asup ka mana? Ka jero. Mun kaluar? Naik ka luhur, turun ka handap, asup ka jero, keluar Pak. Bahasa Sunda keluar ka jero, mana juga malam Jumat wae cenah mah.
hijil tahu eta mana kabar saya eta we bener ulangi asup ke mana ka jero naik ke mana turun ke mana ai keluar hijil bahasa Sunda Pak coba bahasa Indonesia naik ke mana turun ke mana masuk ke mana keluar ke mana tekan masuk ke dalam beda tuh keluar muncul mana keluar di mana keluar muncul seteh makanya keluar muncul segala nah balik di dia kayak mau sekolah nganter barudak tanya ke guru bahasa Indonesia Bu saya dapat PR dari Mubali kan naik Bu ke atas ya Bu ya turun ke bawah masuk ke dalam nah Bu kalau keluar kemana pasti dijawab guru nama dapat oh kalau keluar itu pintunya keluar ibu tuh kali itu liur aing ningali ibu aing kalau kata tanya malah gitu bahas Bu ibu nah jadi kadinya tuh tadi tuh ngobrolkeun cak-cak Pak gara-gara tuh bisa ya ari cak-cak kahakana naon leungit jadi lain kasarnya kade punten jadi cak-cak osok newak leungit osok hari ibu osok newak leungit nah mirip jeung cak-cak nah ustad itu jadi ngobrolkeun leungit dina Isra Mi'raj ieu teh keur ngobrolkeun Quran Bu Pak ngobrolkeun Quran so Quran innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqah innallaha sanyana Gusti Allah eta la yastahi moal ngarasa era Gusti Allah ayadriba kana yen teu ngajadikeun Gusti Allah masalah kana hiji perumpamaan ba'udatan kana seekor reungit seekor nyamuk jadi reungit anu dibahas jeung cacak ieu teh kira-kira isi kandungan tina salah sawios ayat tina surah Al-Baqarah Quran pedah dijelaskan make bahasa Sunda jadi we juga lain dalil padahal meh kaharti tadi bikin ke Quran teh kaharti euy sambalikan deui ari cacak osok newak reungit manusia osok newak reungit beda atau napi sarua newakna beda urang masalah ku manusia newak reungit teh kunaon ku panangan sabar hiji pananganna namun disarakah ku hiji we atuh atuh panteu beunang Ustaz jadi kudua bener newak leungit na ku pandangan bener geuning kan aja ka warung melibat nyamuk panteu beunang obat nyamuk kumpul nya geuning kan aja eta nyalokeun hit elektrik panteu pae obat nyamuk teh bener ku hit elektrik kumpul Ustaz kadang-kadang mah bisa make raket nyamuk ompo ngalawan reungit tuh leutik leungeun dua pabukat bat nyamuk disungut hit elektrik dicolokkeun raket nyamuk diulang-alik reungit hiji dilawan ku urang ari cak-cak beujeu newak reungit kunaon kade nyebutkeun ku lamai bukan cak-cak lamai teh mohon kunaon dicaplok ku letahna ku bahamna ku carehamna letah urang newak reungit ku leungeun aya kalana teu beunang nepi ka minta bantuan bat nyamuk ai cak-cak aya kacaritakeun teu beunang newak reungit melibat nyamuk sugan cak-cak ngantri di warung nuju naon ari euceup panlihas reungitna henteu amer we beunang pertanyaanna naha manusa nu gagah naha manusa nu nyakola teu bisa ngelekeun cak-cak ari cak-cak teu nyakola teu boga akal bisa newak reungit ku carehamna tah ceuk di dia innallaha ala kulli syai'in cek Allah cak-cak mani boga kakawasan kami tewak ku anjeun eta reungit teh kuleta anjeun bakal bisa najan teu nyakola manusia najan maneh gagah najan maneh nyakola najan maneh masantren najan maneh sakola luhur boga gelar hebat hajeun maneh ayeuna make jas ge pertentang kitu punten maneh manusia ku kami moal dibere kakawasaan pikeun newak reungit ku careta kuletah maneh moal bisa leres kitu nampe dah kieu abi mah lulusan SD newak reungit teh ku panangan mohon nari akang abi mah SMP kuat nyamuk abdi mah SMA hit elektrik abdi mah S1 ngangge raket abi mah S2 kuletah Pak tanteu leres kitu pendidikan anu tinggi teu ngaruh ngalawan reungit hiji naon sababna Allah disebut ilahun
artina pangeran wajib disembah, Allah disebut Rabbun sabab urang sadayana diurus ku Gusti Allah, termasuk tadi cak-cak reungit urang jeung sagala petina sagala purupana eta teh diatur ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Cicak cicak masih tampang atopna ngeling balikan deh. Cicak cicak di dinding dia datang seekor bawa ke laut tuh cek lamun kurang kikiran kene teh tuh lewe cek hafal kudu sing sesuai dirijen ari ngalabu sok tanyakeun gunana dirijen teh supaya dituturkeun ku nyanyi. Lamun abdi kieu teh masih kene hap berarti siap tong bakal lalu kieu mah hapeula. Cicak cicak di dinding diam diam datang seekor saya nepi ka suku ya kecil kan ada amplop geus dirapet ngaji hap panggilna dibayar urang ha lalu dicapluk teh cek bahasa Sunda mah dicapluk teh lagu tauhid teh lamun dipikir ulang Gusti nu agung cak-cak diurus ku Allah nepi ka kitu piraku anak urang kalaparan cak-cak wae teu kacaritakeun kalaparan tauhid ceuk asal daek pun mikir mah insyaallah. Bahkan cek abdi ge sesuai jeung ayat Al-Qur'an tadi dina surah Al-Baqarah ku Allah reungit nepi ka dijelaskeun tak wajar lamun di panggung membaligi ngajelaskeun tah kitu sariding-riding dumadi sarekak saparipolah untuk tomo kolam taga ropeti gegedongan usik malik ku Gusti hirupan saukur sasampuran awakan saukur sasampayan usik malik oge ku Gusti Allah. Matak iman takwa hidayah nu aya dina diri urang mutlak ieu teh pamere Gusti Allah syukuraneun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hayang keneh nyanyi beureuna mingke sateu nyanyi deui ngaji heula abdi teh ari ngaji tuluy Pak ditingali teh opatan geus ngalemut kitu teu kop 10 menit serius opatan ngalemut sok bingung ceu ari ngaji di masyarakat kieu teh ngaji ngabodor protes ustaz teh ngabodor wae diundang ngaji tuluy akhirnya ngaji kieu mah geus mingguan kitu jadi urang mulia geus kadapet mah Pak nyiapkeun hadis nyiapkeun Quran nyiapkeun bodor padahal di pesantren teh diajar ngabodor pan Ece ngalulah sadayana aya cai herang di dinya. Abdi kitu sangka jauh-jauhnya di batu jajar ke diri dibere cai herang. Padahal pana mobil ge mawa. Lamun dibere cai herang kieu teh ece sok aya laguna. Ya asyiqal Mustafa absyir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa cai herang deui
kurang tarik cari